Neng teh nyaeta budak desa lantaran kolotna bade ngadu nasib di kota akhirna manehna kapaksa dipindahkeun. Sekolah ke kota akhirna neng teh abus ka sekolah pelita bangsa. Di ditu neng papanggih dua preman kelas dicaritakeun Radik seorang guru matematika keur ngajar di kelas 12 AP. Datang neng seorang murid anyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Rama? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Abdi boleh tanya, Pak. Oh, mangga manungkeun ka rencana sadaya. Tepatkeun ane abdi ngajar abdi balik di SMK Kencana Pojok Koneng Bandung. Kayak mana eta? Pernah ada aku. Mana kayak wae. Jarang tuh tong kitu tong loba moyokan. Sud dempe. Mangga teh cari sisian gigireun Risa. Bener, Pak. Mangga. El disada. Mun barudak bayar istirahat terus disanda, mangga sok gara-gara istirahat. Pak, saya agak atur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng sareng Irsa ngobrol, datang hari sareng Irsa. Datang jam. Abi minta duit atuh. Atus abi teh cekak, mun cekak kangge emang unggul. Paksa. Mana gitu? Mana teh emang sakola ieu teh mun teu moyang marane. Tong sangeunangna minta we duit. Ih, sih sama sosokan bisa jadi pahlawan. Ayo atuh urang ka kaki. Aduh, marane teh jahat pisan. Salah mana? Mau mana tertinggali? Lembak tertinggali. Ayo naon ieu teh? Akhirnya kecil. Tadi ieu duaan yang malah bisa jadi salahku. Kalau nggak ieu kemana samitan? Teh kudu tos di kantin, balik ka kelas deui. Kalau kita sareng neng, sabari ngajelaskeun sekolah. Si Sasa sareng hari datang, atuh ke abi langsung berpihak labu. Waduh. Sasa, hari minum gitu kan eta kebetulan aya di teh. Mana kan udah kawan. Kolot lah. Siap pulang dong namanya belum jadi gitu. Teh salah. Ayo lah, wakilin di dia. Mangga barudaknya dikerjakeun. Dia bagi sini di sekolah. Bel balik. Barudak tos sengsenya mangga dikumpulkan tugas-tugasna. Mun Pak, Mangga siapkan Atan. Saya agak atur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh murid balik iwal hari. Manehna katingali nyurangan lantaran ngalamunan omongan Adnan tadi. Neng bisa. Nauis, kayaknya tong yang ada masalah. Lain gitu. Euy, Abi Enrik minta hampura kalian atas segala kesalahan Abi. tapi janjinya tong diulangi deui. Ya janji. Lu kata enak, nggak bisa aku. Abi kasih insaf kebetulan Abi kesalahan Abi itu saya
Sama naik kalau tadi nyari abi kieu asal siapa? Ya, abi oke, satu katina nonton di teman si Adnan. Abi teh ternyata egois. Abi salah ngelakuin ke dia. Bisa, neng, campurannya, abi juga salah. Jadi campuran. Wah, cumbe dia ngarumpul kieu naon ini? Ya, cuman kan orang teh babaturan. Arep ayeuna abi sareng hari terus imsak moal ngelakuin kesalahan neng. Alhamdulillah tah yang abi mah kieu kan geunah gitu sakelas kabeh barengan. Ieu tos dari yuknya aya pagun geuning datang. Ya, dari itu orang diajar lagi bener. Kayak ke kantin barengnya. Kurang dia, kurang mam si Marco. Nami Abi Radi Kurniawan, dia dinamai Abi sebagai Pak Guru. Tepangkeun Abi Adnan sebagai siswa teladan sareng KM. Pangkeun Abi Isa sebagai murid mager. Abi Neng sebagai budak cileun. Abi Irsa sebagai preman kelas ABW. Nami Abdi Hari sebagai asisten bodyguard sih ya. Guys,